Sanes atuh ibu, saterang abdi mah sanes kitu. Kada tiasa ngabentenkeun mana emansipasi, nu mana emansisasi. Tah, pamina model kieu mah emansisasi. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern, berkarir penuh obsesi, segala hayang sigala lagi. Pada ngelawan kodrat wae naik geri-geri. Cenah emansipasi bari utekna teu ngarti, bisnis berang penting, bisnis naon duka teh teuing. Salakina diimah ngajaga tulang mantong, anakna diasuh cukup khusus terjeng bamuan. Hayang mobil mewah ngabelaan jadi runtah, ngarepkeun di salaki cenah duitna teu cukup wae. Emas berlian rejem ngaku batin tina bisnis, padahal mah hadiah dirupa bayawan. Awewe nu kieu lain awewe modern, tapi sakti daging benci teu tukang jagal. Nganut emansipasi kaluar tina aturan, montong ngalawan kodrat bisi ngadon jadi bejat. Emansipasi teh persamaan hak laki-laki dengan perempuan, tapi hanya yang positif-positifnya saja. Ada nu goreng mata mah montong atuh euy teu meunang ngalawan kodrat di rumah euy. Paribasa hayang maju make jeung hayang jadi bapak sagala rupa, singa peren tetek mengek, kumaha eta kebutuhan biologis itu kadu caron ge. Aya awewe zaman ayeuna ngaku awewe modern, berkarir penuh obsesi, segala hayang sigala lagi. Moal bisa atuh istri mah jantan istri, pamegat jantan pamegatna. Atuh di mana-mana we. Cenah emansipasi bari utekna ngarti, bisnis teberang tepeting, bisnis naon duka teh teuing. Salaki diimah ngajaga tulang pantok, anak diasuh cukup khusus terjeng babu. Hayang mobil mewah ngabelaan jadi runtah, ngarepkeun di salaki cenah mah teu cukup wae, bisa kumarimanya. Emas berlian rencem pajar ngaku tina bisnis, padahal mah hadiah dirupa bayawan. Awewe nu kitu lain awewe modern, tapi sakti daging benci teu tukang jagal. Nganut emansipasi kaluar tina aturan, montong ngelawan kodrat bisi ngadon jadi bejat. Awewe nu kitu lain awewe modern, tapi sakti daging benci teu tukang jagal. Nganut emansipasi kaluar tina aturan, montong ngelawan kodrat bisi ngadon jadi bejat. Nyai awewe nu kitu lain awewe modern, tapi sakti daging benci teu tukang jagal. Nganut emansipasi kaluar tina aturan, montong ngalawan kodrat bisi ngadon jadi bejat. Awewe nu kitu lain awewe modern, tapi sakti daging benci teu tukang jagal. Nganut emansipasi kaluar tina aturan, montong ngalawan Ari sugan teh heueuh
we nya. Dari bahasa pamajikan diganggu batur maka